Rumah acting. Sampurasun. Keheula parem, bener keheula ieu. Panitia. Balikan deui nya. Sampurasun. Pamirsa. Tingali beungeut ece geus gulawing can tuh. Tah, sami meh mangkat ka dieu teh. Ece teh dipacial heula di salon. Ngarah gulawing cenah. Glowing cenah. Glowing. Tah, kusabab ece bisa tandang di dieu teh cenahnya, cenah. Kusabab ece mah geulis. Lu cuma tapi geulis ece teh. Salian ti geulis, amis budi jeung handap asor. Budina amis marah mai beuki seuri nu handap mah tara di asor. Yeuh, ece teh kieu-kieu ge gurunya. Apal teu pamirsa? Yen ngaran-ngaran guru geus aya di ajalina geus dicatetkeun. Ngaran guru teh ari di sakola ece mah nya ngaran guru teh sok disebut hareupna. Misal ieu. Aya guru ngaranna Siska. Disebutna teh Bu Sis. Bener. Aya guru ngaranna Dewi. Disebutna naon? Dew. Aya guru ngaranna Reni. Disebutna naon? Buren. Amun Ruth sahanaya jadi guru? Burut. Matak nepi ka iraha ge eta. Ruth sahanaya moal jadi guru, jadi penyanyi. Koprok atau koprok. Ece guru oge pengamat pendidikan. Apal Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim? Apal. Loba pisan program-program pemerintah anu ngaronjatkeun pendidikan Indonesia. Sakola penggerak. Pernah hubi? Nah. Guru penggerak. Pernah hubi? Nah. Ece mah guru pendiam. Tapi sanajan ece guru pendiam, ece apal slogan-slogan sekolah penggerak. Salah sahijina mengajar dan mendidik dengan hati. Hidup guru. Matak langsung ti dieu, ece moal mangkat ka sakola. Lamun ditanya, "Ceu, kunaon teu mangkat ka sakola?" Ece mah cukup ngajar ku hate. Da hate ece mah keur ngajar atuh di sakola ieu teh. Arek urutan ece. Arek urutan ece? Wow. Kudu nyaho nya slogan-slogan model kitu teh urang teh yeuh. Ulah siga tatangga ece. Manehna lain gengsi. Da beureunnan sok ngadengi istilah-istilah penting tina berita, tina YouTube, tina televisi. Hiji mangsanya tetangga ece teh dijadikeun ketua panitia maulid Nabi tah muludan di kampung ece teh. Ari mun muludan teh nu hadir nonton loba mangkani. Aya ti kecamatan, aya ti desa, aya ti kepolisian. Sesepuh-sesepuh ge aya eta di dinya kabeh. Dipanggil tah si ketua panitia ti ku MC. Acara selanjutnya sambutan oleh ketua panitia. Kami persilakan. Kaharep si ketua panitia oleh ge gaya. HP-na ge Android atuh gaya. Kaset deui. Geus make sorban. Salah. Imam Kopea. Make kopea, make sorban. Langsung pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong muludannya. Yang saya hormati Bapak Oknum dari Kecamatan Samarukna. Oknum teh alus berenang istilah rumahnya. Yang saya hormati Bapak Oknum dari Kepala Desa eta congkat si Kepala Desa teh. Yang saya hormati Bapak Oknum dari Kepolisian congkat eta. Kapolsek di kepolisian disebut oknum. Yang saya hormati oknum juri